Dokumentasi mah di dia deh heula. Saterasna ya pribadosnya ya kedik lah ya nyandak kadeudeung ti warga lembur Pak. Ya sakedik sanes niat pria tapi ya mah hanya ya membongkeun gitunya bahwa warga di Wangkelang teh nya emut ka warga nu Cianjur gitu. Mudah-mudahan sakedikna nu dicana ka dieu sing janten tanagi, janten semangat anu ieu nu karituna ya janten barokah ada sadayana gitu.